Sampurasun Barai Cakra. Sebelum dongengnya dimulai, jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, terus ditunggu juga nih like dan komen ya. Baraya Cakra, parantos waktosna 80,5 FM Radio Cakra, midangkeun dongeng Sunda Dora-Dori. Sim kuring sapara kanca ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun. Datang ka imah disampakeun di we ku Cimata anu jadi pamajikanana. Panona geus sarinul bala sapeupeting ngaluarkeun Cimata. Anu saterusna mah Maero ngageunggeuyik barang tetela salakina teh balik lengo. Karena kamana atuh hidap teh karena di mana atuh Ujang, di mana Ujang teh? Kena balik Ujang sinya ka ma teu boleh melang, teu boleh hariwang ka hidap Ujang. Kena balik Ujang. Ujang teh kapan hayang ka pasar, hayang ka dayeuh, hayang nyoto jeung make baju weuteuh. Balik Ujang, balik. Pan ke balikna urang meuli Ujang, kumaha hayang naon wae dipangmeulikeun, nu sakirana kadada kaduga kumaha. Bapana kumaha atuh si Ujang teh bapana? Ieu. Pantesna teh rajeun kapanggih ngan kari awakna. Maero ngagukuk ka nyeria. Da bapana atuh da kapoboguh make openan ka batur sagarupa. Hayang kapuji itu nama. Hayang disebut tukang tutulung. Buktina jadi malinas kasorangan geuningan bapana. Sabab amun teu mawa budak batur ka imah. Si Ujang teh mah nepi ka aya nu ngaganggu. Gusti nu agung. Kedah kumaha atuh abdi teh? Mugi Gusti nang tayungan kapuna anak. Mugi-mugi sing salamet tiasa wangsul di ka dieu. Mugi-mugi sing sehat. Tadi pengkolkeun hatena. Gusti nu Maha Suci. Panganterkeun deui pun anak ka dieu kalawan rahmat salamet. Maero terus narewelang babarengan cerikna bali nyuuh kana palupu. Pasuta mah mireuneuh anu jadi pamajikan. Nu jadi pamajikan semegruk bari narawelang teh sasat ngawaboleh ka manehna. Sakecap oge teu nemal, jongjon we ngajentuh nanangkep tuur. Bari hate balueng lungleng, tapi saeutik oge manehna teu ngarasa kaduhung. Dumeh akibat nulungan budak batur teh antukna budak sorangan anu jadi korbana. Ngan ieu mah manehna kacida bingungna. Ya kumaha pilakueun pikeun manggihkeun di anakna. Gegedena mah ngarasa gemes. Kasih jurujana asana teh kabina-bina keding. Red kawijana anu keur ngagoler. Tadi nama budak teh rek ditanya. Geus puguh di mana-mana mah kolotna, lemurna.
moal dilila-lila deui harita keneh oge rek terus diantirkeun. Ngan orok aya budak teh awakna kalakah nyebret panas. Duka teuing baluas meureun ti kamari ngarandapan kajadian-kajadian anu pikeun budak mah teu saeutik kadatangkeun runtagna hate jeung pikiran. Anu akhirna wijana teh terus we dubar aber heula. Kitu oge anu ngurusna sapopoe teh sasat ku pasuta sorangan. Maeroh mah ulah boro-boro daek ngagulang gaper. Nempona oge sigana teh meuni geuleuheunaker lantaran anggapanana pangna anakna jadi leungit teh lantaran mah nya kusabab aya wijana di imah. Damun teu sieun kudu jadi salaki mah geus sangeuk-sangeuk acan kacicingan teh. Komo bari jeung ngurus ngubar ngaber mah. Koko doduren. Koko doduren teuing. Tapi pas utama teh kitu mireungeuh wijana terus gering teh ka Cidawatireunana. Malah tungtung nama make jorojoy aya hate nyaah sagala. Ngurus nya sanajan kudu sagala praku sorangan oge. Teu dipake aral, pikirna itung-itung ngurus ngarasanan anak sorangan be. Meh hampir sabulan wijana geringna. Kadienakeun mah budak teh mimiti igeg-igeg maju ka cager. Kari kanyosna we sarta leuleus haropak taya getihan. Pantes kituna teh gering sakitu lilana teu pisan kararaban sangu. Ngalempreh we teu usik, teu malik bari awakna jebret panas. Sakapeung-kapeung sok sasar ngocomang sorangan, tapi teu puguh harji keuneunaana. Ngan anu minang kadenge mah maena teh sok nyebut ngaran sari-sari kitu. Anu pikeun pasuta mah luput teu bisa dipaparah. Ngan bae sangkanana bisa jadi nyebut sari teh meureun, nyebut-nyebut ngaran indungna. Panceg sabulan satengah wijana geus sehat deui. Geus sehat di sabihara-bihari saperti biasa. Tapi matak helokna teh beut jadi siga anu ngacublek teu beunang ditanya, malah teu siga-siga anu hayangeun dibalik ka indung bapana. Sapopoena teh gawenangan ngajentul we. Teu lemek teu nyarek. Dibere dahareun, ditampanan. Teu dibere mah tara ieuh menta. Sigana teh sanajan sope jubut maehna teu dibere barang dahar, moal ieuh daekeun menta. Maeroh mah manigeus jebras-jebris we, sarta teu serikna unggal usik ngajulung laku kanu jadi salakina supaya nyalabarkeun wijana. Geus teu kuat neuleuna. Mata kue nimulkeun ka suat-suat inget kanu jadi anakna. Malah manehna mah aya sari-sari mika giruh ka wijana teh. Anggapanana mun teu aya wijana mah anakna teh moal ieuh make leungit sagala rupa. Tapi Baraya Cakra beda pingit jeung kanyataana pasuta. Ku ayana wijana ayeuna jadi ngadatangkeun ubar. Bisa dipake ngabang balerkeun ka inget kanu jadi anakna. Malah antukna mah jorojoy we, bijil hatenya sarta deudeuh anu pohara. Teu beda ti mika meumut atau mika heman ka anakna sorangan. Anu antukna perkara wijana teh terus we dijejempe. Teu disalabarkeun ongkoh budak oge sasat gering keneh da jadi ngadadak siga anu pego ngajuble we. Aya alasan pikeun ngajawab kanu sok naranyakeun.
babakuna kata tatangga-tatanggana anu tungtung nama plong we perkara wijana teh taya anu ngagomeng-gomeng deui ongkoh pasuta teh katempona kacidanya aheunana. Memang pikeun pasuta mah geus nekadkeun yen budak teh moal dipulangkeun kanu jadi indung bapana. Hitung-hitung gaganti anakna anu terus ngaleungit. Paribasa pur kuntul kari tunggul lar gagak kari tunggak teh sanyana. Sanajan ieu teh teu lepas tina tangtangan ti anu jadi pamajikanana. Tetep mika giruk sarta micecep kawijana geus taya halodo panyadapan deui. Tapi pikeun pasuta mah teu matak ieu jadi halangan. Pikeun manehna ngebrehkeun ka nyaah. Malah nyebutna oge ayeuna mah make sarta ngagunakeun ngaran anakna anu leungit karena eukeur mah wijana sorangan dina manehna geus bisa nyarita di oge teu daek nerangkeun ngaran anu sabenerna. Malah tara ieu nyabit-nyabit ka indung bapana. Sigana teh geus plengles we pohoeun. Anu hal ieu teh teu saeutik matak ngabungahkeunana pikeun pasuta. Rupa-rupa sangkanana pangna budak jadi leungit ingetan teh. Bisa jadi diakibatkeun ku bohakna dina tarang terus karerewasan waktu diculik nepi ka berkena ngarandapan gering panas anu pohara. Benang disebutkeun ripuh oge. Ari maero mireungeuh anu jadi salakina teu rengot-rengot teh dinamikanya kawijana anu ayeuna mah geus biasa disebut karena hatena rada lalar oge. Tara jobras sabris teuing ongkoh deui mireungeuh anak awewena anu dua nyaeta adi-adina karena milanceukna kakarna alias wijana teh geus teu tumarumpang deui. Lantaran sangkana mah ieu teh lanceukna pribadi. Ku kitu teh mah barudak laleutik keneh naker. Nu saurang kira-kira umur 4 tahun ngaranna teh eta Mirah. Anu saurang deui bungsuna kira-kira umurna 2 tahun ngaranna teh Umi. Barudak keur marejeuhna jadi kembang buruan. Baraya Cakra plang we dina nincak tahun anyar taya kajadian naon-naon. Kolot-kolot wijana sanggeusna ngarasa beak dengkak neangan kaditu ka dieu. Malah kacigasti sagala ngadatanga sarta ngabejaan ka paparta yen wijana leungit teu pupuguh anu jai lantaranana pedah diteungeulan ku indungna nya teu bisa majar kumaha iwati tumamprak kana pangaresana pangeran da ari ikhtiar mah asa kurang kumaha. Ari Bah Jagur sanggeusna ngabelecet ti imah pasuta bari mawa budak anu sangkana mah wijana tus we manehna mangpret make jalan anu kabojong salam kebat mapai-mapai jalan gede anu berasna ka Tarogong. Manehna geus hasil ngarepehkeun budak ku jalan ngabobodo sarta nyingsieunan anu akhirna karena teh terus we ngahenen. Teu ngalobakeun di pamulah sumawona mun ngadat pedah dibawa ku jalma anu teu wawu. Geus beurang kakara kanyahuan yen budak teh pahili. Ieu mah geuning lain budak anu dibawa ti Cicapar. Tapi manehanana teu naon-naon lantaran rasana sarua we. Pang-pangna mah kapan rek nembungkeun wungkul yen mahna teh bener geus bisa ngasupan imahna anu jadi musuh kalawan teu bisa katewak. Hal ieu teh geus mangrupakeun hiji kaagulan pikeun dirina anu memang dieusi ku rasa diri ejeung takabur.
tadi nama main narek balik deh ka Cicapar lantaran maksud utama nama tayalian rek ngadatangan Gumilar pikeun males ka nyeri lumeh baheula kungsi dielehkeun malah nepi ka cacadna. Kahiji kitu. Atuh kaduana manehna rek nyokot hoe ujunganana anu kungsi tinggalin tea di pameutingan manehna diragrageun ku Gumilar. Sasat eleh mutlak ngejati pakalangan bari mangul si jamian muridna anu kaitung ruksak katitih pangarti ka ungkulan pangabisa ku Aki Empi. Tapi dipikir deui urang gadog teh dina peutingan ieu pasti keur nguber neangan manehanana. Anmun kapanggi sarta ngayakeun rerempon deui teh tacantang tuh manehna bisa unggul. Dihurup ku salamureuh sanajan tangguh-tangguh oge tangtu mata kripu. Kawalahan mah kudu tadi oge kakaraku sababara urang geus kabuktian kapan geus sakitu ripuhna. Mikir kadinya teu ngalobakeun codeka manehna terus we nuluykeun di lalampahanana kebat mangprung ngajugjug ka ujung kulon bari ngagandong budak dina tonggongna. Hatina geus gilig yen ieu budak teh dijieun anakna pribadi anu bakal diwaris sagala ilmu panemuna. Perkara rek ngadatangan Gumilar mah gampang isuk pagitu di oge. Teu naon. Ongkosannya mah tacan yakin bener nanya mehna teh aya di Cicapar. Ti heula kungsi bah jagur ngadatangan ka Miramare meunang beja cenah geus pindah ka Cicapar bawahan Garut. Ieu sababna anu matak dina poean Wijana ditakol ku siwur ku indungna manehna aya di kampung Cicapar. Anu saterusna ngabobodo Wijana nyebutkeun rek dianterkeun ka Nangkapait. Sok padahal anu saenyana mah manehna teh dibere hate resep lantaran budak teh ngabogaan susunan anggota badan anu kacida hadena. Tapi saperti anu geus kanyahoan rupana wae Wijana teh taya tutulisanana kudu dikukut kubah jagur lantaran kabuktian nama nu dibawa teh karena anakna Pasuta. Baraya geus sababaraha waktu kalarung kocap kacaitakeun di imahna Pasuta. Karena geura bereskeun sakudu anu dek dibawa teh cek Pasuta anu harita keur nyebitan daun kawung geus saged lek indit ngalalauk. Marentah ka anakna supaya nyiapkeun babawaanana anu geus ngabaku. Di antarana kecerik, pangawelah parahu, buleng jeung saliana anu sakira-kira diperlukeun. Parantos Abah kantun mios wae bah. Walon karena anu geus manco diburuan. Sakur bawaeun geus tarapti ngan kari nungguan bapana wungkul anu masih keneh di jero imah keur nyebitan daun kawung. Oke atuh. Ieu kapalang hanca bapana bari ngarek kaburuan. Geus kitu dekul we nyebitan daun kawung karawak kana peso raut kerek-kerek daun kawung teh dipotongan. Keur kitu trojo adi-adina nyalampeurkeun kaburuan ting sarengeh beri gupgap ngaloprek barang-barang bawaeun. Mirah kop kana pangwela sedang Umi ngagugusur buleng maklum keur meujeuhna barang ora pisan barudak teh. Ulah ngoprek atuh nyeuseul ke geura Abah. Karena ngahulag. Sorana ebreh nemrakeun kanyaah jeung kadeuleuhna kanu jadi adi-adina. Rek ka jero imah bisi katempuan ku indungna. Manehna wani-wani barang geureuh lantaran maeroh mah sok ngambek. Ku kitu teh mah dina mikanyahanna teh teu anteng saperti Pasuta. Di lain-lain oge ka anak batur. Mirah mah nurut bubuhan geus sada gede.
ngan Umi mah nama jongjon we ngagugusur bulang bari ceceleukeuteukan ngan hadena Mirah mah hideng geuwat bulang teh dicokot heg diteundeun deui dina urutna. Tuh pagel Mirah mah teu cara Umi bangunnya karena bari seuri karawak kana sirah Mirah heg diusapan bangun deudeuh naker. Tararang deui Umi ngalendian ka karena heg deui diusapan. Kaduanana oge nyaah sanajan dina hatina mah sok ngolebat aya hiji perasaan yen ieu budak awewe teh lain adi-adina. Adina mangan hiji sarta ieu indung bapana teh lain kolot manehna pribadi. Tapi eta perasaan kitu teh sok gancang ngaleungit. Malah sok tara aya tapak-tapakna acan. Kalindih ku kanyaahna Pasuta jeung rasa midulurna Mirah jeung Umi anu taya tumarumpangna. Memang pikeun ieu dua budak awewe mah karena nu ayeuna teh marukana lanceukna pribadi. Teu nyangkaeun saeutik oge yen ieu mah sakadar dulur kukutna. Engke mah nya amun Mirah geus gede rek milu nya Kang. Rek milu kakang Nana ya. Mirah ngalenda ogo. Umi oge Kang Nana rek milu nya teh nanya Umi dewe wade ngiringan. Umi anu masih cadel oge teu kurang-kurang ogona. Sieun we sigana teh di teu dibawa teh. Nya puguh we geus garede mah ku akangna oge dibawa dua nananya. Nu mata kudu balageun ulah carekeun. Ka emak kudu daek ngabantunya. Omatnya aeh nah lain geura indit karena kalau kamawa ulin budak. Maeroh anu harita nolojor ti jero ngareret ka karna anu keur ngalahun adi-adina. Entosan heula Abah. Karena ngareret jung nangtung ngalesukeun adi-adina. Atuh teu heula we sorangan matak naon. Maeroh nyaita deui semu-semu kadi ngahangit. Nya abdi mah kumaha bapa we. Kelanan ketang daguan heulana Pasuta bari jung nangtung sanajan tacan beres oge ngeritan daun kawungna bisi karena indit miheulaan lantaran kabireungeuh geus cengkat kawas anu rek indit. Irut Pasuta turun kaburuan atau ajrut Pasuta turun kaburuan. Teu ngalobakeun diomong karawak we kana kecerikna disampaikeun kana tak-tak. Kop deui kana bulang jeung paparobotan anu sejena. Pangwelah parahumah sina dibawa ku anakna. Teu lila leos arindit karena ngicrik gigireun bapana kalawan teu nyarita barang sakecap. Pasuta atunya kitu keneh anak jeung bapa teh pahandang-handang we taya anu lemek taya nu nyare. Karena mah memang sifatna tara ngabiasakeun ngobrol jeung anu jadi bapana, komo jeung indungna mah tara pisan. Bogoh karasa ku dirinya saeutik oge taya pisan kanyaahna. Nganjeng adi-adina manehna sok rajeun cacarita. Miheulaan ngajakan ngobrol malah mun ulin sapopoe oge tara daekeun campur jeung barudak sejen. Upamana teu jeung adi-adina mah manehna mah sok ngajentul we sorangan di pipir imah. Ari Pasuta pangna manehna ngabetem kemikiran anu jadi pamajikanana. Sakitu karena geus aya sataun aya di lingkungan rumah tanggana sigana teh taya pisan euy-euy. Tindak tandukna anger terobah-robah ka budak teh. Taya pisan kanyahna sakitu karena teh kurang kumaha bageurna. Urang kumaha singerna kana pagawean estune ngabantu pisan ka anu jadi kolot. Tapi da tarapok sang soteh nyarekan da eta meureun pedah mireungeuh ka nyaah manehanana. Puguh sakitu gedena. Teu beda we ti saperti mikanyah ka anak-anakna anu dua.
kumanehna geus kajudi pangna karena siga anu ku ulun teh tayalian lantaran saolah-olah ngarandapan tekenan batin anu jadi indungna anu ngajadikeun budak teh jadi leungit kagumiraanan. Kapaur pasuta budak teh lila-lila mah leungit rasa betahna. Gue minggat atawa wak sabalaka hayang balik di kakolot-kolotna. Anu nepi ka yeuna oge pasuta teh tacan nyahueun saha-sahana anu jadi indung bapana. Ngahaja jempe maneh. Tapi anehna budak teh teu daek pisan barang tanya anu ngeunaan kolot-kolotna. Sugan heg nyaritakeun maksudna minta dianterkeun ka anu jadi kolot-kolotna. Da piraku sugan ari teu ingeteun mah. Kapan waktu mimiti dikukut kumaha teh umur budak teh kira-kira kurang ti 7 tahun. Memang teu salah sangkaan pasuta teh. Nya kitu pisan anu jadi marga lantaran pangna ayeuna karna jadi carang takol keur waktu aya di lemur keneh mah waktu ngaranna masih wijana maehna teh hiji budak anu kacida lengerna harak bangor dibeakeun ku sorangan eta teh irungna sorangan nyaeta nyarum nepi ka kawalahan. Tapi ayeuna sanggeus manehna hirup aya di lingkungan pasuta ngadadak kalakuanana jadi robah. Kahiji kulantar manehna teh ngarandapan gering panas anu lilana sabulan satengah. Anu sakaligus lain wae ngadatangkeun parobahan kana kalakuanana, tapi manehna jadi samar kana kayaan dina pribadi. Cacan ge bisa mulangkeun di ingetanana geus katumu deui ku nyang hareupan tindak tandukna maeroh anu mangrupa hiji tekenan batin. Jadi munasabah pisan dina ngajalankeun umurna anu beuki lila beuki nambahan. Naon-naon anu geus kaliwat teh sama sakali jadi poho mun teu disebutkeun ukur samar-samar teh. Ku kitu teh mah harita teh manehna kakaran nincak umur kurang ti 7 tahun sasatacan panjang ingetan. Katuru-katuru tuh ngaranapan gering ripu anu saterusna ngaranapan tekenan-tekenan kana batina anu teu saeutik ngajadikeun gangguan kana pertumbuhan jiwana anu ngajadikeun manehna jadi poho kana asal usulna. Rajeun sok ngolebat tapi les deui malah lila-lila mah jadi teu ingeteun sama sakali yen maehna teh sanyana mah anak gumilar jeung Nyi Arum. Hayeuna mah bapana jeung indungna teh ngan kapasuta jeung Maero. Sanajan nu disebut panderi mah teu karasa mikanyaahna. Baraya Cakra waktu ieu anak jeung bapa teh kakara oge ngageleuyeung dina parahu. Sama sakali teu katiten aya sapasang panon anu ngawaskeun. Anu badana mah kahalangan tangkal wawalinian. Tayalian eta jelema teh Bajagur anu harita datang di kadinya. Maksudna mah rek kacicapar pikeun ngabalikeun deui hancak bareto anu kungsi katunda. Hatu barang manehna jongjon lempang bari salungkar-salingker. Maklum sieun kanyahuan ku urang gadog. Ngacadak manehna neuleu anu keuting arungkug lalempang duaan. Sareret oge apal yen anu kolot mah nyaeta anu kungsi jadi musuhna. Nu saurang deui budak lalaki sanajan ayeuna geus rada gede tapi manehna teu pangling yen eta teh budak urang Cicapar teh. Ari pasuta pugu sasat keur anteng ngalamun. Saeutik oge manehna teu ngeuh yen aya anu ngawaskeun. Jongjon we lempang guru tempat panendenan parahu. Geus digusur dikacaikeun cuk celak unggah anu saterusna ngageleuyeung ka tengah situ bagendit seor kacerikna dilungkupkeun.
Geus kitu magi di gue bah jagur nuluykeun di lalampahanana kebat kati capar. Sakali ieu mah maehna teh mawa iteuk sarta didudukui saliwat mah saha anu teu nyangka yen manehna teh aki-aki tukang jajaluk. Memang kitu pisan tujuanna oge dina ngadatangan kati capar teh bari nyamur-nyamur jadi baramain. Telila maehna geus nepi ka tempat bareto basa mimiti tepung jeung wijana teh. Sanggeus manehna neuteup sakedeung kana suhunan-suhunan imah anu tembong ting parantul, koloyong we manehna ini tokroh-tokroh bari kundang iteuk duduk ku cetokna rada didedetkeun niru-niru anu baramaen we. Duni maksudnya teh nyaeta bisi kanyahuan ku gumilar sasati anggap satru kabuyutanan. Serog manehna ka tengah lembur. Jalma keur meujeuhna simpe. Maklum lolobana mah geus arindit ka kebon atawa ka huma. Musim migawe harita teh. Nganyi arum anu tara pipilun ka kebon teh dume salakina paca bakalana kana dagang. Kadar ngurus huma pamereti aki empi cukup di parokeun we kanu sejen. Harita kabeneran barudak oge keur meujeuhna coreng cang. Kalolobana mah mariluka kolotna ka huma. Ngan sari anu keur ulu ketek sorangan di buruan, rek mehna ka si aki baramain teh. Maksudna mah rek ngader gelumpat ka imahna. Rek menta sangu ka indungna ngan kaburu digaruan manten kubah jagur. Reg maehna ngaraneg bari melong pinuh ka kaget. Kelanan aki rek menta kejo heula ka ma. Ceuk sari bari merong. Memang geus kabiasaan lamun aya anu baramaen teh manehna mah sok ngagegeuat mang mentakeun kejo ka indungna. Alah, keun wae nya. Ka dieu we heula ka dieu nya. Ka dieu ka aki. Aki deuk nanya ye ka nyai. Ceuk bah jagur bari sok tokroh-tokroh nyamperkeun ka Sari. Sari ngajanteng hatena ngarasa kaget oge. Teu kaget kumaha atuh. Sanggeusna si aki ngomong kitu,